mencuci tangan, basuh tangan. Nu kedua menjaga jarak. Nu katilu tong berkerumun atau tidak boleh berkerumun. Nu keempat memakai masker. Kelima mengurangi mobilisasi. Jadi nama tidak sederhana di bumi katanya. Kata. Nah, ada orang lajang karena pengajaran anak minggu kemarin orang harus diajar mengenal saat ajan orang majukan materi lainnya. Sindiran. Cung, mau saya sindiran teh? Nah, itu mau enggak? Ya, mau puisi yang mana? Ayah naon cenah? Ayah cangkang sareng besi. Sindiran teh tilunya ayah keparikan, karakitan, sareng wawangsalan. Eta kan namanya orang belajar eta. Enakeun urang tutup heula eta mah mulai dari sindiran orang maju kana materi artikel. Aya nu kantos ngadangu atau yang teu aman artikel teh? Enggak ya? Karana nu aya dina koran nuhun eta nu janten ngabedakeun artikel sareng karana sanes. Artikel mah biasana sok aya dina koran tetapi majalah tetapi mun aya dina sok aya dina internet. Saat cara materina kurang tinggal rasa tangan namun kade sareng tujuan mana orang diajar artikel. Artikel bahasa Sunda. Anu baris dibahas dinten ayeuna aya 4. Anu kahiji nyaeta kompetensi dasar, anu kadua tujuan pengajaran, anu katilu contoh teks sareng obatna materi artikelna. Penjelasan tentang materi artikel. Anu kahiji ngeunaan kadena. Kompetensi dasar kanggo artikel aya 2, nyaeta 3.4 sareng 4.4. Kahiji memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya Sunda. Anu kedua menyajikan dan menanggapi artikel bertema seni budaya Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial serta tujuan dan aspek kebahasaan. Lanjut. Karena tujuan pengajaran aya 5. Nu kahiji menjelaskan isi teks artikel seni budaya Sunda. Anu kedua menyebutkan ciri-ciri teks artikel seni budaya Sunda. Anu katilu menunjukkan paragraf pembuka artikel seni budaya Sunda. Nu kaopat menunjukkan paragraf isi artikel seni budaya Sunda. Sareng nu kalima menunjukkan paragraf penutup artikel seni budaya Sunda. Orang kena bahasa nu katilu nyaeta ngan contoh artikel, contoh teks artikel mangga. Anu bade pamacakeun? Sok pilih mangga. Contohna ada tadi. Carita pantun. Carita pantun nyaeta carita Sunda huwur nu sakipadalakeun kalawan dipilihna kita sapi. Jalma anu magalakeun carita pantun disebutna tukang pantun atawa juru pantun. Umumna umurna geus kolot sarta loba di antarana nu lolot. Ayeuna mah kasenian pantun teh geus naek film. Juru pantun loba nu geus pensiun tina profesina. Karena kitu lantaran aya nama geus langka nu nanggap. Sanajan kitu aya kira juru pantun anu nyeureujeuh. Genteng-genteng ulah potong cuk. Sataun sakali mah aya keneh anu sok manggung. Utamana dina acara ngaluat imah, ngaluat libur, sarta dina lengse pangen. Di tahun 50-an kaditu mah kesenian pantun teh karasa tur katembung majuna. Mangsa harita mah kacidadi pikaresepna ku masyarakat Patani di padesaan. Harita pantun rakyat Patalina jeung tata kahirupan orang lembur. Juru pantun boga kalungguhan minangka juru panelan di masyarakat. Me sarua jeung kalungguhan dalam goyang golek dina zaman ayeuna.
tinggal karuhun urang. Beda jeung kasenian liana. Anu jadi lelungur dina pantun nyaeta karya sastrana anu mangrupa genjeuran lalakon atawa carita. Lalakon anu turun-tumurun nepi ka kiwari dina wujud lisan. Hanjakal pegenerasi nyaritakeun kaayaan zaman kiwari. Padahal carita pantun teh pituin milik urang Sunda. Ya, kamu pilih. Enggak, selanjutnya berusaha. Sok enggak? Jadi, sok. Mereka itu Jadi, tidak ada. Enggak. Tidak mengeluarkan, enggak. menggelarkan carita pantun lebih royong sarana upacara. Upamanya dilakukan parukuyan di paralatan. Parukuyan tetap bermulainya hari parawanten nyaeta wadah tempat sasajian kayani. Kembang tujuh rupa, pokok, sisir, minyak, yang sajabana. Kami menggelarkan carita di pantun sebelumnya adalah dului mengangkatkan raja pamuka dipirik make kecapi. Isina raja nyaita di harun atau para dewa marah anu maksud jeung anu nganggapna salamun kaengse raja kalah. Juru pantun mangalakonkeun carita. Pagelaran pantun bisa ketika saputing atau dua puting rebut lantaran umumnya ceritana panjang. Carita pantun umumnya nyaritakeun keadaan pajajaran di kerajaan Galuh. Lamun lakon geus tamat sok dipungkas deui ku raja disebutna raja pamungan atawa raja penuntut. Galur carita pantun umumnya ngabogaan pola nu sarua nyaeta nyaritakeun kalampahan hiji jalma anu kenengan kaum panggawe di setengahi jalan menang coba tepung jeung digelis ulang deui ka kerajaan sarta diangkat jadi raja. Carita pantun anu kawentar di antara Lulung Pasarung Ciung Wanara Mundimaya di Kusuma pada Pangalang di Cianjur Bandung. Atau nuhun Kang Yoli sareng Dani. Nah, sampai Kang Yoli Dani kelas buku oke Aulia mangtos ngawalet atau pintus maca opatanana menang bintang gitu. Ya, jadi ayat-ayat tambah ya. Terus mangga sama ngawalet sekarang kamu maca. Bintang 10 Ibu. Ya, bintang 1. Enggak. Lo bintang 7 sorry ya. Bintang 10. 10 ya. Ya. Orang aja pada materi artikelnya, mau si artikel teh, kumaha ada artikel teh? Artikel teh tulisan atau karangan bahasa lancaran anu sina medar, ya, nilai informasi atau membahas ngadadakeun hiji hal anu dianggap penting, ya, anu sina penting, tur aktual,
Jantan anu kadua mah eta urang ngaji tina buku-buku didownloadkeun artikel. Kami anu panalika mah biasana urang sok beda aya narasum saudara. Terus sumberna dina fakta nu aya di masyarakat fakta sanes hoax. Kamu anu seueurnya di mana-mana hoax. Artikel ya di masyarakat fakta dan tadi jadi karena kajian pustaka saran kana analutikan. Jantan aya datana. Terus hasil tulisannya kudu original atau orisinil, lain copywriting. Jadi sanes ngajiplak karya betul, tapi orang menghasilkan karya anu anyar. Terus perkara anu dipedat kudu hal-hal penting, tur aya manfaatna. Teh kan anu kedah mencari informasi teh, misalnya anu menghibur teh, eta anu biasa dipedat dina artikel. Pasina bisa membuka biografi tokoh, cerita lampahan, argumentasi, kejadian atau fakta liana. Nah, anu garis dibahas dina kelas 8 ayeuna mah eta dikhususkeun kana artikel seni budaya Sunda. Contoh seni budaya Sunda yang wae. Angklung Bu. Angklung eta dina musikna. Terus mandi seni nu sanes yang terang deui seni budaya Sunda. Seni tari jaipong. Jaipong, tenoni, eta nu sakangge perantara tiga boneka anu tira kayu non wayang. Mun di Jawa Barat atau di Sunda biasa sebutna wayang non wayang boleh karena dengan seni budaya. Terus dimuat dina koran atau majalah yang menjantan ciri khas dina artikel. Yang dari artikel mah pasti dimuat dina koran atau tapi majalah. Ya eta ciri-ciri artikel. Dugi tadinya anu boleh diteruskeun ngartos. Lajeng karena tujuan nulis artikel. Aya 7 oge ngeunaan tujuan nulis artikel. Anu kahiji pikeun tugas. Contohna naon? Siswa dipiwara ngadamel karangan artikel. Eta tugas. Nu kadua, pikeun informasi. Eta mere informasi ngeunaan hijau anu maca. Nu katilu, persuasi. Artikel anu eusina ngajak kanu maca pikeun ngalakukeun hiji hal. Contohna tadi teh anu misalna kana seni budaya Sunda angklung. Jarangnya anu jarang anu perang kana musik angklung. Dina persuasina mana ngajak urang teh diajak angklung. Contoh misalnya di sekolah-sekolah kan disediakan misalnya saudara sekolah gaduh angklung kan. Orang tadi aja nyata si angklung teh sanes ukur jadi kajangan unggul. Tidak mungkin artikelna sangkan anu maca teh baik diajak angklung. Terus entertainment kita menghibur membaca. Ya. Nu kalima eksistensi. Pikeun eksistensi diri nulis kana maca. Namanya kelima sangkan apa teh ka biasa kawentar. Nya teu terbiasa misalna tina seni rupa tanda final orang diajar nulis. Pami artikel biasana kan nami menulisnya satu surat. Oh artikel A menyeratna misalna Yuli, oh artikel B menyeratna misalna Jenny. Nah, kita tambah eksistensi. Pami misalnya orang ngadamel artikel di saparaan biasa di repel di mading. Oh jadi itu mana nulis artikel teh? Oh di kelas 8B. Masa kelas itu. Ya. Terus anu salajengna nyata kreatif. Pikeun hiji ide. Nu terakhir ngaresekeun masalah pikeun ngantor memaca ngaresekeun masalah nu bisa harapan. Jadi tadinya yang mereka teruskeun ngatos. Lajeng kana babagian artikel. Maka jadi aya judul artikel lain eta mangrupa ngaran anu mawakilan isi artikel.
Sementara kalau